Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma badu. Palamitra anu kusimkuring dipihormat anu insya Allah ku Allah dimuliakeun. Puji sinareng syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kanggo sagala limpahan rahmat sarta barokahna. Tina kesempatan urang tiasa patepung laung Pak Ampok jongok Dewi sasarengan dina dongeng anu judulna Beentang Pasantren. Bagian ke-10 karangan Usep Romli, HM. Bray Pantomuka. Bei muah nolol ngacungkeun aju. Ujang. Padil, aya naon poek-poek? Yeu. Dipiwarang nyanggakeun sendal tiku. Aya saha, Bei, sorang ngoncrang, halimpu, motong omongan si Padil. Sora anu kapicangcam, turun ti patengahan dapur. Kuring gancang nogel tina liang bilik. Teupati sidik ka anu ngablek-blek di baju kurung, cindungna dibeulit keun kana beu haungna. Tapi moal kapalingan deuleu, apal kana lenggikna, lenggik imas. Leu, enden, sendal kagungan tea, cek Bei muah bari mikeun kantong. Nuhun atuh. Sa anu mulang keunana. Pahinten anu ngagobis keun enden tadi. Bei muah nyeuleu keuteu. Is, si bibi maah. Imas ngagebes, sora satengah dipegek, wartos keun, nuhun kitu. Kaasaha nuhun teh. Bei muah ngolek Dewi. Ka, nu nyangga keun sendal. Muhun saha? Duka? Eta bibi nembe, ti saha nampi? Ti, sahanamina teh, jang. Bei muah nanya ka si Padil nu tetep ngajengjen dina lawang panto. Duka hilap Dewi jenengan al-fakir teh. Si Padil ngageroan. Ka dieu, disauran ku Bei muah. Seest, kuring nyaram gero. Gugup. Ka dieu. Si Padil kalah kakah. Tuh, Geura, Bei, ngadon cameot di nu poek. Ngarumasa keun dosa, saurna. Dosa naon? Ngagobis keun enden. Sanes kitu, enden, cek si Padil langsung ka Imas. Duka, sora Imas harosyos. Dilih teu percanten, taros keun kunyalira kanu gaduh dosana, si Padil terus ngajalanan. Bei muah nyikikik lalaunan. Wios, teu kedah. Da teu lepat. Lepat abdi sorangan, balangah, sakitu muka dengeti Imas. Taya tuluna. Tapi ngandung harti gede, pikeun ngabeukah keun harepan dina dada. Bungah amarwata suta, ngabandungan buah katineung daek diajak cacarita nu geus mimiti ngajurus kana hiji tujuan. Ditampi atuh. Jang Padil. Wartos keun ka Acep. Hatur nuhun kitu, ti. Enden. Sanes kitu, enden. Geplak sora tonggong Bei muah di teung geul. Si bibi maah, sora Imas Dewi, semu ogo. Moal dilinggih keun tamu teh, enden. Ngahaja-haja nyangga keun sendal, teu dia jenan. Geplak Dewi tonggong Bei muah jadi sasaran dampal leung-leun. Kuring ngalenyap bariku metap, lamun seuk tonggong puring.
panto di peundeut keun. Kuring nyampeur keun si Padil. Alus galagak nama yeuh, cek manehna. Irung kuring kembung. Karek sakitu oge, asa heueuh Imas geus kapimilik. Rengse salat Isya, lurah santri katenjo ngadiuhusan mama ajengan nu masih keneh calik di paimbaran. Kawasna, ngalapor keun kejadian tadi beurang. Katinggal pangersa umbut-umbutan. Pek bae beberes sing rarapi, kitu saurna, ngaji maah teu nanaon di perekeun. Kabeneran mama teu ngararunah awak. Sumangga, lurah santri ngoleset, terus keluar. Ka barudak nu geus rek arasuk Dewi ka masjid, manehna ngebarakeun, ngaji sapeuting yeuh, pre. Urang perlu musyawarah. Nartibkeun kayaan. Kaleresan pangersa rada teu damang. Boro geus haget rek ngalalanya kitab anyar. Si Mahmud semuhan dewe ul. Segut di dituna maah, dumeh boga kitab anyar. Tafsir Jalalain meunang meuli mangkukua, samemeh boga kitab sorangan, ari ngaji tafsir teh, manehna maah sok nyorong ngabandungan ka sahabae nu diuk padiukeut. Ti masjid, langsung nuturkeun lurah santri ka Pondok Kidul. Jarambah diamparan samak. Lurah santri nyokot tempat di Tungtung Kulon. Digendeng ku santri-santri kahot nu tadi sore milu badami tea. Barudak santri nu hayang milu ngabandungan, nyenglet minuhan sisi, kuring dititah diuk di tengah. Ngarendeng jeung si Jumat, nyang hareupan lurah santri. Kuring leuwih heula ditalek. Dakwaan nu ditiban keun aya 4 rupa. Bolos ngaji, teu milu berjamaah, tepung jeung awewe, jeung nyeun riributan. Keur mutuskeun perkara, lurah santri henteu medar dalil anyar. Cukup kumaca tandih nu geus aya bae. Didinya dipertelakeun, hukuman pikeun santri nu bolos ngaji, hukuman pikeun santri nu teu milu salat berjamaah, hukuman pikeun santri nu gaul jeung awewe, jeung hukuman pikeun santri nu nyieun riributan. Sabada ana saparakanca maparkeun badami, 4 kasalahan yeuh, hukumanana disakalikeun bae. Buk anta, jang aep didugulan sabeulah. Gerecok. Teuing puas, teuing protes pedah dianggap enteng. Jep. Jempe. Lurah santri ngagebrak palupo. Hukuman baris dilaksanakeun isuk-isuk, sabada ngaji sorogan. Baruda recok Dewi. Geus repeh. Lurah santri nulukeun cacarita. Ayeuna jang Jumat. Lantaran anta geus pipilueun kana urusan anta, ana saparakanca mutuskeun, hukuman pikeun anta, nyaeta meresihan palataran pasantren sakuliringna, ti mimiti poe isuk. Putusan ieu oge nimbulkeun saheng. Boh kuring boh si Jumat, teu diberi kasempetan keur ngabelah diri. Jeung ongkoh teu parurun. Hoream paadu. Perkara geus rengse. Lurah santri ngagebrak Dewi palupo. Tapi memeh yeuh riungan bubar, jang aep jeung jang Jumat wajib silih hampura kasalahan. Agama ngalarang jalma nu iman boga rasa ngunek-ngunek atawa ngajeun-keun kasalahan antara sasama liwat ti 3 poe. Leuwih hade, samemeh 3 poe, geus sililubarkeun kasalahan. Jeung masing inget, papada jalma iman maah kudu silipika asih, silipika deudeu, dawuhan Allah, ruhamau bainahum. Daek teu daek, kuring sasalaman jeung si Jumat. Kahadesing pada ridho. Kang panhurnandesken. Ulah asa kapaksa, peda di jurung-jurung.
Kajeun teuing ngarasa bener, teu kudu neuk treuk embung mere hampura ka anu salah. Alus pisan urang lamun daek pahulah-ulang ngahampura kasalahan batur. Yakin lamun kitu, bakal dimuliakeun ku Allah, sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi dina hadis nu diriwayatkeun ku Imam Muslim, ma'an jadallahu bi afwin ila izza. Jalma nu resep ngahampura kasalahan batur, bakal ditambah kamuliaan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sapopo ting kuring guling gasahan, kana hukuman anu baris karandapan isukan. Moal matak pae, tapi meujiuhna matak wirang. Sirah butak sabeulah, tapi leuwih nganteng ingetan ka Imas. Kana daekna ngalayanan panggonjak BI Muah jeung si Padil, tadi di dapur, nu kontan ngagedurkeun sumanget katut harepan. Ngan naha sagalana moal ujuk-ujuk sirna, lamun Imas nyahoeun kuring ditajir, lamun Imas nyahoeun sirah kuring lenang sabeulah. Imas batin jumerit maratan langit. Papadaning kang aep butak sabeulah, Imas entong ngantun keun. Wios da moal lami, paling sasasi, tos manjangan Dewi. Si Padil teuing sabaraha kali ngulisik nyusut dahdir bari tetep ti beranga geubera. Kuring masih keneh nyilau. Kieu rasana diwak awik cinta teh, geuning. Mangkaning cinta nu kemba. Cinta kumalangkem. Teu beda ti bisul bungkul. Baruh bukekeng, teu katembong matana. Matak susah ngabucat keunana. Paingan cok busyiri dina burdah. Naem sarot haifu men ahwa farakani. Walhubu yataridul ladati beyel alami. Enya, satengah hinju membeling pauting, kumala yang ingetan ka asang kakasih, nu nimbul keun galura cinta nu nyilih keun nimat jadi kapauri. Nepi ka adur subuh salamet, teu sakerejep acan, sakumaha nu diarep-arep ku umrul kais. Ala ayyuhal lailu tawilu ala ahbal. Bei syubiu wamal isbaka minka bei amsal. Duh, pauting nu panjang. Geuram yang dipungkasku subuh datang. Taya subuh nu utama, batan subuh nu andika. Atawa subuh nu mawa mamala, lantaran sirah kuring baris butak sabeulah. Sapo pauting, ngahias kalangkang Imas. Kumacacan buku igapai nyipta hayalan. Hayang pauting terus panjang. Hayang sareti berasenang. Hayang subuh entong datang. Ya lailutul. Ya naumujul. Ya syubuh kiflatatlu. Tauh waktosna, seep, palawargi tangtos panasaran, tapi da kumaha atuh kedahanca. Mangga urang antos salajengna. Caak urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing sampaur Dewi, hapunten palamitrakan bu nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepeun, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.